Naon ieu asup kana ceuli ieu-ieuan nyeri ieu. Mah balik sare di dieu mah. Teukeun di ieu mah. Bruh. Naon asup jadi ceuli teh nyeri kieu ieu-ieuan. Bisa jadi torek teh ngan teh. Kayak si buluk deh. Karena lu Percicing bau. Bruh. kalah cacing. Cacing karena lu Sanu keur ngalah cacing ngari mana? Keur cicing alias ngajedog. Bruh. oh karena naon kebok lu. Coba orang ngomong gitu mana ngajawabna kieu. Mana tuh rek atuh kumaha? Korek kesilat teu udud lu. Boga korek mah euy. Sanu nanyakeun korek ari mana? Aing ngobrol jeung mana karun jengkel. Dia ngalah cacing. Ayeuna dek ka bengkel. Oh no. Mana malu. Masih jauh ya ahli. Iya, kemana? Nis mau kemana-mana? Kebeneran bro, orang tadi ke imah mana? Kegabut soalnya di imah wae. Ngobrol aja tuh nih, sini bari diem. Emang mana dek kemana gitu, Ci? Mau kemana-mana nih, tadina dekatin mana karesol di imah wae. Oh, atuh. Nah, emang mana teh ulin di Kabogo? Kabogo teh mana nih? Teboga. Nanya, Teboga Kabogo. Asli Teboga. Lainnya yang mana tuh, Ci? Kan orang dia loba. Asli loba, nanya kau udah kumpul orang dia mah. Gue barang pakai jeung bae segala. Ari maneh kumanis orang mana Kabogor teh? Teboga Kabogor aya nama Ci. Asli nangis maknya Teboga. Tah asli lamun boga oge geus ulin atuh aya ge. Pinggara boga kan tinggal milih Cibulu, Bruh. Cipang, terus Mang Ucup. Apiraku jeung Mang Ucup. Dari mana aja kamu dong? Sedikan mana ke mana wae, Hang? Kamu dong yang kemana aja? Mana, Hang? Geuning buktina karek panggil deui. Sama, saya baru lihat kamu sekarang. Geus lah. Kadung jadi lieur kieu. Kamu sakit dong. Henteu, Hang, urang mah sehat. Barusan kamu bilang pusing. Lain lieur akibat gering, Hang. Terus akibat apa? Akibat ngobrol jeung maneh. Kenapa Bruh. bisa pusing dong? Urangnya teu ngarti, Hang. Nah, urang bet lieur ngobrol jeung maneh, Hang. Aneh, kok bisa gitu ya? Asal lieur tuluy ngobrol mah. Ya udah, kita jangan banyak ngobrol aja. Oh, bener, Hang. Mending kena ulin, jalan-jalan. Ayo, daripada ngobrol bikin pusing. Kebenaran emang Ucup, Karena Ucup? Gandeng mana, Bau? Biasa keur niis, Bau. Oh, kan gering Mang Ucup. Tiuba, Bruh. Ucup. Sanu gering, Bau, keur niis. Panas tiris mah diubah tuh Mang Ucup. Coba, nah jadi bolot kieu maneh teh, Bau. Tiga kolot kumaha Mang Ucup. Kamu dirinya geus siga lain kolot deui, geus puguh kolot dirinya mah. Sanu ngomong cigah kolot ari maneh, urang ngomong teh maneh naha bet jadi bolot. Ampun aing. Mang Ucup yang mana gitu atuh. Kitu kumaha ari maneh asa teh jelas pisan ngomong teh lah. Kayak kelas. Kelas naon Mang Ucup? Pagar. Ampun aing asa begitu jelas, korekan aceuli, kobeng tahu ku panitik. Piknik Mang Ucup. Nih lo atuh Mang Ucup urang piknik. Ampun aing sanu nyebut piknik kayak maneh. Boboh ceuli maneh eta kaseban bola meureunnan, cengkel euy. Kolam. Nih lo atuh Mang Ucup urang geus siga teh ka kolam ye. Ampun aing cokel ga ceuli teh tah kulingis. Tah, benar Mang Ucup. Kali-kali piknik teh gratis, senangkeun warga. Heula atuh Mang Ucup, urang salin heula. Ampun aing sanu ngajak piknik deui. Ngomong ka kaler ngajawab kaki deul ieu mah. Ya aya jelema nu kitu we. Wah, Hang. Aya awewe jang heureunan. Ayo ah. Aham. Hai Siti. Hei Nisa. Hai. Bruh. Cici enak mah asal bedanya. Beda kumaha maksudna? Gua Bruh. kemari-kemari mah cantik. Oh, hari ayeuna kumaha kitu? Enak mah cantik banget. Geber. Nisa lagi apa nih? Sekarang lagi ngobrol Ngobrol sama Bruh. siapa? sama orang gila. Saya dong berarti. Udah tahu nanya.
Kok gitu sih menjawabnya? Biarin. Ingat ya. Kok Nisa begitu sih menjawabnya? Cik piknik gratis euy. Bau mana ada mana rusuhan? Lain kahuruan mang, orang lepang rusuh teh rek piknik. Sana Bruh. di kahuruan, orang ngilu piknik mah tuh. Ayo atuh mang, mumpung gratis orang ke kolam. Bae nya mang ngilu we atuh. Pan orang gak hayang ngilu tadi teh. Ayo atuh mang ngilu, da mumpung Bruh. gratis, tanggung mang ucup. Bae we atuh nyari sirah mah ubaran heula ke cager itu mah, urang kolam. Nah, jadi pusing kieu bau. Nah ngising, sok atuh ngising heula we. Rek geus ngising, tungguan mang ucup itu kumpul. Taunggah itu, gorek salin heula. Asa teh nyambung ngomong teh jeung si babau mah. Tapi katang orang gak hayang piknik. Ah, bikin itu we ah. Oh, mana ke mana? Rek piknik euy. Bruh. Hah? Piknik? Saya ikut dong. Turu ngilu we atuh mana duaan, pun gratis. Oh, ngilu atuh aya gratis mah. Parupa nyeri betis segala rupa ngilu we, pun gratis. Coba. Kan orang tadi ngomong gitu. Dasar budak, saya ikut dong. Naik odong-odong, ke kolam piknik. Ayo ngilu we, gratis, tanggung ke Mang Ucup. Coba, Bruh. kan tadi ke orang ngomong gitu, bau. Bae we ngilu atuh, meh rame, tungguan ke Mang Ucup di situ. Kan orang tadi geus ngomong gitu, bau. Gimana? Nah, gitu semangat atuh kan naik piknik. Ayo, coba itu we. Sudah mah jelema teh liarnya. Oh. Orang piknik mumpung gratis. Ayo dong. Hei. Nat, Mel. Adeng apa hang? Nat, Mel. Pada ngiring piknik mua. Bruh. Piknik. Nya piknik, bahasa gaul aya nama healing. Emangna piknik ka mana? Ke kolam. Ke kolam mana adeng? Kolam berenang, Mel. Maksudnya Bruh. kolam renang daerah mana? Daerah mananya? Hang mana hafal tuh? Saya nggak tahu dong. Kumaha sih? Omongna ngajak, tapi teu apal. Da urangnya cek si babau. Nu ngayakeun Mang Ucup. Hai ngilu we lah, merame. Wah, aslina mayar Bruh. teu. Ente mayar dah gratis ditanggung ku Mang Ucup. Mang Ucup mangga si Cici. Oh bener, tuh Mang Ucupnya di situ orang ke Mang Ucup nya. Iya tuh Mel, orang dulu mah gratis. Ayo, bentar batu giling. Ayo. Oh mana ngilu piknik? Ngilu atuh. Ayo tuh merame lah. Tuh ini gratis ayo. Ternyata piknik kere ka mana? Kurangnya teuing, kurangnya udah cek si babau cenah. Piknik teh gratis. Ayolah, orang ke Mang Ucupna langsung. Ayo tuh. Mang Ucup teh mana? Eueuh. Oh, itu Bruh. aya Ayolah, orang piknik gratis. Ayo. Hai tuh Mang Ucup, ini sariap ya. Ayo, Mang. Buru. Laki-laki ya kamarana ya ngarabring kieu. Kan cenah rek piknik, ditanggung ku Mang Ucup gratis. Perasaan atau ujak-ajak rek piknik, emang saha kita nu ngajak? Pancek si adeng. Kan orangnya cek si babau. Cek si babau? Aduh, jika nama salah ngadenge euy si babau aduh. Bruh. Salah ngadenge kumaha Mang Ucup? Kieu urang tadi teh ngobrol jeung si babau. Tapi dia teh nyebut rek piknik. Nang urang teh asa aneh ngobrol urang ka kidul manehna ngajawab ka kaler. Jika nama salah ngadenge si babau euy. Karumpul nih kan, tah gitu atuh ngari lu meh rame. Aduh, eta ceuli bau hayang dibor ari maneh. Kan motor Ucup. Atau mamahi Ucup, sakilo bana kanu motor mah. Tuh kan arapal sorangan, ngantemalana kemana karep. Sanu ngajak piknik maneh ah. Bieur maneh mah.
Atuh kumaha Mang Ucup ya teh geus siapnya. Oh, kumaha tuh? Tong nyakeun Mang Ucup mah teu apal tah, salahkeun masih babau tah, biang kerokna tah. Tah. Mang Ucup mah balik lah. Ieu. Oh, informasi itu cara balik mana mau bau? Teuing teu bener hayu ah. Budak. Wow. Ayo nyala teh. Kumang ucup teu benar main balik. Oh,